Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayunazil alaina ma'idatam minas sama, pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit. Coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun, coba anjeun ngadoa minta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami bisa kadeuleu ku kabehan. Wih, eta permintaan lain lalagaan. Ku haramat eta menta kaum Kangjeng Nabi Isa, pengikut Kangjeng Nabi Isa, pengikut setia nu sok disebut kaum Hawariyun, menta ka Kangjeng Nabi Isa, hei Isa, coba turunkan di langit hidangan kami supaya neuleuh. Masya Allah, mendet jadi rasul teh berat, kitu keneh jadi wali, emang kumaha gitu. Teu meunang salah, kitu keneh jadi ulama teu meunang salah. Ulah sok kaju ngadoa jadi ulama lamun boga mustajabud da'awat mah sing hade. Mentek kiai teu meunang nyapa, lain kiai nu sok supasapa mata mah jawara nu kos kitu mah. Sek mantog sia kitu. Bener bae anakna mantog jak aing ge. Sia teu nurut ka aing, pan aing mah boga telu. Jawara tah mah kiai baula. Jelema di Ciduhan, kiai di Ciduhan, alhamdulillah, mudah-mudahan eta budak nu di Ciduhan panjang umurna. Kitu kuduna kiai mah. Aya nu nakol ceger ka huluna, alhamdulillah, sakieu ge aing mah henteu paeh ditakol ku sia nuhun geus. Eueuh masalah jadi ngeunaheun. Ieu mah tuh kiai kekarek di Ciduhan goblok sia. Boga sabar letter sia Ciduh. Ayo ngadu Ciduh jeung aing sia. Itu lain kiai atuh kos kitu mah kiai mah kudu cicing keur dicoba ku Allah, diomongkeun di jauhan ku muridna ke deukeut deui, engke dibere, engke dipenta eta kiai ngaranna, engke diagung-agung, engke dicaci maki, dipenta, datang ka kumaha kategeran jiwa jeung katauhidan eta kiai. Nya henteu cak Allah sia ka aing, ketika sia diagung-agung, tah pangagung teh ti saha teh kan sia. Ketika sia dicaci maki cercaan teh ti saha eta. Lamun asa ti manusia geus sakitu tah sia boga manzilah, boga derajat teh moal naik. Tapi lamun dek diagung-agung, pangagung teh da lain ti sasaha ti Gusti, mun ku Gusti teh diagung-agung mah da moal ngagungkeun. Sanes nu abdi nu Gusti hiji mangsa dicaci maki. Caci maki jeung cercaan teh lain ti manusia, hakikat mah ti Gusti nyanggakeun, deuk diagungkeun, deuk dicaci maki abdi mah dadet ka Gusti bae. Oh, hamba ai. Naik ya. Naik. Ka mana? Ka tanggal kalapa? Tuh. Jadi lamun can dicoba can bisa tuh. Ketika dar diberean, tah sia diberean ku murid sia teh eta tekad sia ti mana? Ti Gusti sanes ti murid eta nyada datang eta mah alat Gusti pikeun ngadatangkeun ka abdi nyanggakeun ka Gusti isuk pageto aya nu menta sia sata ti Gusti sarua bae dibere teu Gusti teu turun darajat sia ese nek jadi wali teh urang mah ngadenge bisa kakalayangan hiber, bisa mustajabud da'awat, jelema cara lager. Eta teh ya kos kitu mata mah embohna, nyanana mah embungeun. Ketika dicobana pahit anu luar biasa. Pahit. Kama kapahitanana dicarekan ku pamajikanana boro-boro nyandung jeung usejen pugu nya nyarekan bae. Ka Sayyidina Umar teh hutet kapan lamun di medan laga mah musuh teh gindir boro-boro musuh setan lompat ka Sayyidina Umar. Tapi di mana dicarekan ku pamajikanana kumis tinggal kumis teh gede pan Sayyidina Umar dicarekan bae. Buktina ya sahabat datang dek keluhan pemajikan aing dicarekan bela aing dek bebeja ka Sayyidina Umar. Pas datang kalawang Sayyidina Umar keur dijerot can kaluar cicing bae didegekeun keur dicarekan ku pemajikanna. Teu ngalawan Sayyidina Umar teh teu ngalawan. Cak sahabat aing dek bebeja dicarekan ka nyana geja sarua. Aing balik bae cak nyana. Balik aing ge. Sarua jeung aing nasibna. Balik begitu kuluyur kadeuleun ku Kade. Geus lila mana? Geus. Saya naon? Lah teu dicaritakeun akur naon.
Ampura Amirul Mukminin kula datang ka dieu jauh-jauh maksudna dek bebeja naon bebeja bapak pemajikan goreng jasa akhlakna maksudna isuk nyarekan sore nyarekan brak datang ka dieu tuan ke kiri sarekan atuh sanasib atuh kula mending balik hoy ka dengkeun kula lain teu bisa ngalawan musuh ge dibunuh ku aing cek Sayyidina Umar. Wah tuh setan geus sieun bejana ka aing atuh komo pamajikan ngan pan pamajikan teh mangyeusekeun nu kudu nama aing nu nyeuseuh pamajikan mang masakeun nu kudu nama pan aing baju-baju aing atuh kudu diseuseuna ku aing tapi pan pamajikan mang nyeusekeun kemudian anak-anak nu urang pan eta kudu nama urang nu nyusuan pamajikan dibayar henteu kan urang mah lain nyusuan nyusu inget kadijana wah kajen teuing nyarekan mah lantaran loba hak urang loba hak nyana anu ku urang teu dipigawe gitu ja muhun datang ka imahna eta sahabat yang geus cicing bae carekan ku pamajikan datang ka di kitu-kitu ceulina cicing inget ka Sayyidina Umar we jangan inget gitu Masya Allah tuh eta teh naon begitu Sayyidina Umar dicarekan sakitun cicing bae ronjak naik pangkatna carekan ku pamajikanana minggu hareupna deui ronjak naik deui beuki nikmat salat teh cek Sayyidina Umar ku ngeunaheun jasa salat pernah nanyakeun ka Gusti abdi Gusti nikmat amat ketika salat teh bae inget dengan ka Gusti dong di mana ibadah naon abdi ilham turun Umar ibadah anjeun cicing bae ketika dicarekan ku pamajikan jadi maneh nemah jasa tan mantak urang ge engke mah bebeja ka pamajikan carekan aing atuh aya yang dicarekan mah ulah tamang geus nasib-nasib bae geus mantap hampir-hampir kiai mah kabeh nu luhur pangkatna pamajikanna garalak hampir nu luhur pangkatna pokona mah kula geus dijemputkeun saha-sahana nu kasaksian ku mata kula bae guru-guru kula di Bandungna di Garutna kemudian di Tangerangna pamajikanna garalak garak sungut maksudna teu ngahiding aya sasaha teu ngahiding sasaha nyarekan bae eta pamajikan aja urang sebagai murid nabu pan eta guru urang dicarekan ku pamajikanna kadeleuk mata urang mah hina horeng keur diangkat darajat ku pangeran Masya Allah mantap anu can kawin neangan anu sungutna kos kaleng rombeng teh ieu kaum Hawariyun mintana ka Kanjeng Nabi Isa lain lalagaan ayunazzila alaina ma'idatan minas sama kami hayang nyaksian supaya pangeran bisa tante nurunkeun hidangan ti luhur langit kumaha cek Kanjeng Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin cek Kanjeng Nabi Isa ke kaum Hawariyun we kaum atuh ulah sok sambarangan punta-penta teh anu wajar-wajar bae eta mah menta teh asana di luar kawajaran sing sieun atuh anjeun ka Gusti Allah lantaran anjeun teh kapan ahli tauhid nauhidkeun ka Gusti Allah percaya ka kaula bahwa kaula teh utusan Allah sing sieun sing rempan sing hati-hati atuh dina jijieunnan ayat ulah sok sambarangan tama pamentaan anu lain sambarangan in kuntum mukminin lamun anjeun ngimankeun ka Gusti Allah ngimankeun ka kaula sebagai rasul ulah sok menta anu macam-macam kumaha teh ngajawabna qalu nuridu anna kula wa tatma'inna qulubuna cek kaum Hawariyun wahai Rasulullah Isa kami mengharap pamenta kami hayang diturunkeun hidangan soteh ieu mah aya sababaraha harapan kami hiji anak kula minha hayang dahar tina rampadan hidangan langsung ti luhur langit hayang ngarasakeun langsung tina mukjizat nomor kedua wa tatma'inna qulubuna hayang tentrem hate kami hayang leuwih mantep keyakinan kami
lain terpercaya ke anjeun sebagai rasul, tapi kami supaya lebih mantap luar biasa iman ke Allah, iman ke anjeun sebagai rasul Allah. Ai kitu mah doa maneh langsung teh kasaksian ku kami mantap keyakinan kami. Masya Allah. Nomor ketiluna wa na'lama qad sadaqatana, jeung kami nyaho berarti kana kabeneran anjeun nyaritakeun bahwa anjeun teh diangkat jadi nabi, anjeun teh diangkat jadi rasul, tah lantaran geus gadeul ku kami mujizatna kami teh berarti henteu mang-mang deui ngabenerkeun ka anjeun selaku rasul. Wa takunu 'alaiha minas syahidin wa nakunu 'alaiha minas syahidin. Jeung kami langsung hayang nyaksian eta hidangan ti luhur langit kitu kami teh hiji hayang barang dahar langsung ti langit tanpa masak deui bahwa ieu teh mujizat. Nomor kedua supaya tentrem hate, nomor katilu supaya tambah-tambah keyakinan bahwa anjeun bener-bener diangkat jadi rasul. Nomor kaopat nakuna 'alaiha minas syahidin. Wah mi kabehan hayang langsung neuleuh nyaksian. Dengan tujuan anu bagus para pengikut Kangjeng Nabi Isa boga kahayang nu sakitu luar biasa na dipukar dipikir ku Kangjeng Nabi Isa dibulak-balik. Kangjeng Nabi Isa teh mikir dibulak dibalik ieu teh lain kahayang nu leutik, tapi cek Kangjeng Nabi Isa teh lamun henteu ge jadi kabahayaan. Di samping eta deui motivasina tujuanana sakitu bagus, hayang tambah keyakinan jeung hayang tentrem hayang mantep luar biasa di jero hatena. Lamun sekira-kira kaula teu ngadoa ka Gusti Allah asana nya ngolembar mentak dipaksakeun ku Kangjeng Nabi Isa, langsung Kangjeng Nabi Isa ngadoa ka Gusti Allah. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah. Kangjeng Nabi Isa langsung ngala wudu, mandi heula terus wudu terus nganggo acuk anu putih nu rapih, bersolek heula Kangjeng Nabi Isa make sorban di luhurna, sanggeusna make udang-udang kemudian make tiung, langsung munajat ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Isa. Jadi dek munajat kitu heula Kangjeng Nabi Isa mandi heula. Sanggeus gosala kemudian tawaddoa ngala wudu. Sanggeus tawaddoa masah make baju heula nu rapih dikunjukkan ka Gusti Allah nu bersih nu eueuh warna-warnian putih. Urang mapan make batik di dieuna aya dere si Semar mah cepot. Aduh. Dek ibadah ka Gusti Allah malaikat kekageteun si cepotan di dinya. Aduh. Rapi tanpa aya warna-warna nu lain batik-batik. Kangjeng Nabi Isa terus unjukkan pasolla rakaataini, salat 2 rakaat Kangjeng Nabi Isa. Masya Allah pohara nya. Jadi Kangjeng Nabi Isa rek ngadoa teh faqama wagtasala wa labisal masa wa shalla rakaataini fataqta rasahu wa ghadda basarahu. Mandi nangtung heula dek ngalaksanakeun kahayang para kaumna, kemudian mandi Kangjeng Nabi Isa tingalikeun ku kaumna, beres mandi bebersih nganggo acuk anu bersih luar biasa. Salat rakaataini, salat 2 rakaat, beres salat tungkul Kangjeng Nabi Isa. Sanggeus tungkul perem matana seakan-akan nu dideuleungan Gusti Allah hungkul. Karak ngadoa doa Kangjeng Nabi Isa ieu Allahumma he Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya anzil alaina Gusti muga nurunkeun ka abdi sadaya maidatan minas sama, hidangan ti luhur langit, takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka, anu hidangan tersebut teh ngajadikeun hari lebaran
muazimuhu wa nusarrifuhu, kami bakal ngagungkeun bakal ngamulyakeun kana turunna eta hidangan sebagai hari lebaran li awalina ka kaum awal kami kabehan yakni ayeuna nu kasaksian wa akhirina jeung kaum nu akhir setelah kami ge bakal nyahueun bahwa Gusti pernah nurunkeun hidangan datang ka lain umat kaula terus wa akhirina di umat Kangjeng Nabi Muhammad ya supaya nyahueun Gusti wa ayatan minka jeung supaya ngajadikeun ayat ka Gusti kana kakawasaan Gusti jeung bahwa kaula teh Nabi Gusti lain pangeran warzuqna jeung Gusti boga ngarizkian ka abdi sadaya wa anta khairur raziqin Gusti pang bagus-bagusna anu ngarizkian. Masya Allah eta doa beres Kangjeng Nabi Isa ngadoa dijawab ku Gusti Allah. Galallahu cek Gusti Allah mustajiban lahu bari nyubadanan kana doa Kangjeng Nabi Isa. Inni munazziluha alaikum, wahai Isa kaula nu agung bakal nurunkeun kana eta rampadan, bakal nurunkeun kahidangan sakumaha kahayangna. Cuman kade fama yakfur ba'du sahaja lemah nu kufur sabada diturunkeun ieu hidangan di antara umat aranjeun. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin, kaula nu agung bakal nyiksa ka eta jelema nu kufur kalawan siksa nu teu pernah kula nurunkeun siksa ka hiji jelema model kos kitu siksana pohara jasa can pernah siksa diturunkeun minal alamin di alam ieu. Ingat Isa kaula lu agung bakal nyubadanan kana pamenta anjeun, bakal nurunkeun kaula kana sakumaha kahayang tapi awas ulah kufur sanggeus diturunkeun. Pamay yakfur sahaja lamun kufur ba'du sabada diturunkeun hidangan, awas ancaman ti kaula bakal nyiksa ku siksa anu teu pernah diturunkeun ka sabaya oge udah dahsyatna. Beres nyaritakeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ka umatna, wahai kaum Hawariyun pecinta jeung pengikut kaula parantos unjukan ka Gusti tur dijawab ku Gusti insyaallah Gusti bakal nurunkeun kana sakumaha kahayang. Wah jelema geus 100.000 yapa di Yerusalem tuh yapak yang terus teka deletungtung dek nyaksian turun nama Ida dijanjikan pada tu ieu mah langsung rep di luhur poek jelema ratusan ribu jutaan manusia memandang langit kabeh poek reuk turun aya caang belahna kahandap di tengah aya caang ternyata horeng rampadanana teh di tengah-tengah antara dua reuk di luhur jeung di handap, di luhur mega di handap mega di tengahna aya hidangan jadi terus turun ke handap molongo jelema ratusan juta menyaksikan turunna hidangan ti luhur langit dibawa ku mega ti luhur jeung ti handap tengahna caang ternyata horeng rampadan idinya nanampan teh dibungkus make kain beureum make taplak anu beureum bari cahaya anu luar biasa indahna kahayang anu pamenta tadi geus cumpon teh ngarasa bunga pohara wah indahna turun eta rampadan nanampan dibungkus ku lapis beureum di luhurna mega di handapna mega cahaya nu luar biasa. Masya Allah bisa dibayangkeun ku urang betapa poharana kejadian tersebut. Turun ke handap panazala maka panazalatil malaikatu biha minas sama eta malaikat teh nampa reuk teh dibentukeun ku Gusti Allah mega teh padahal malaikat di handap malaikat di luhur malaikat di tengah-tengah rampadan gede
dibungkus maka kain berep sinar anu luar biasa dibawa ku malaikat ke handap datang ka Masya Allah eta teh bunga mah ayangan sieun bunga kabeh jelema teu meunang aya nu nangtung kabeh teu meunang aya nu robah jeung eueun nu nangtung eueun nu robah sanajan lapar ditahan